Subhanahu wa taala diantos kagungan Gusti Allah teh ngahijab ka urang sadayana teu tiasa ninggal. Matak bohong ka cida lamun jalmi tiasa ninggal ka Allah. Aya aliran libatkeun lamun rek ibadah teh kudu katingali Allahna. Katingali kumaha dahirna, katingali cenah koneng, beureum, hideung, bohong ka cida. Nun margina da Allah mah moal tiasa katingali ku panca indra. Ku panca indra lahir. Saur Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi Allah teh kedah katingali ku urang ngan ulah ku mata lahir tapi ku mata batin katinggalna teh. Matak ayeuna cinta ka Gusti Allah teh lain ningali kalawan ningali saca tapi kalawan mata hati, mata batin disebut basirah. Tiasa ninggal Allah. Di halangan tak saca mah waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda gitu kan ya dipayuneun ka halangan dipangsereun ka hanapan nu mah tiasa ninggal ka Gusti Allah tapi urang mah kedah ninggal ari mata batin ka Gusti Allah teh anu ngakibatkeun upami urang katutup mata batin urang sadayana maka urang moal aya tuntunan hirup urang. Nu mami urang sadaya dipasan alat ku Gusti Allah teh alat teh